Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, orang geus kukurilingan tadinya yang ngajak ngabuburit si Ayang biasa. Sok hayang jajan nu aneh-aneh biasa nama. Tuh, jadi ngajak jalan-jalan nanti kaleuweung guys. Meh eueuh jajanan gitu. Soalnya mah lain koana sok jajan wae hamur duit. Aduh, ampun, ampun. Tah, jadi orang geus nepi ka dieu. Apa kejajanan teh? Dan orang bingung milih jeung bingung eureun jadi mah teu eureun liwat teh wungkul di dieu mah. Soalnya lain kok naon lamun eureun di dieu wah atuh si gemoy bakal sagede pilih cilaka bakal bobolan tah. Dah, jadi guys, urang teh geus kukurilingan si gemoy jalan-jalan ngabuburit. Jadi nyimpang di dieu hayang jajan, cenah jajan teh nyaeta es campur di Cemanglit. Kasadayana tah pakilam jajan di Cemanglit. Oh, kupana mantap men. Nah, jadi lur, ayana teh nya urang teh geus nepi ka imah. Ayo orang teh arek nge-review es campur anu tadi tapi encan buka jadi engke weh lanjut part 2 oke?